teu nyahoan teu bisaeun ibadah nu bagus, teu nyahoan katentreman jiwa cicing di dinya didik mangga sesuai jeung perintah guru kita ngembangkeun agama di kampung Sadil dakwah amanatna ti guruna sia opat jeung opat nu opat hiji cinta hiji be Allah ulah aya cinta salian Allah dua ridho keputusan Allah jeung aturan Allah ulah neangan ridho makhluk manusia ulah tilu tapa tina dunia zuhud ulah aya sabakatul hiber acan di jero hate sia resep kana dunia opat tawakal tu Allah tawakal ka Gusti Allah cekal eta cicing di mana bae nu opat deui laksanakeun kewajiban Gusti Allah ira bae jauhan larangan Allah paharaman Allah nomor katilu sabar menghadapi nu teu dipake karesep nomor kaopat tahan nahan nu dipake karesep eta bae cicing di mana bae sakitu sakitu mama bahasan cinta ulah aya dua hiji Allah ulah cinta ka cing aja ieu mah penting geus kieu sorot seri sorangan nyan kenclong kiai blon ya Allah ya Rabbi aya macem-macem kecinta di jero hati Abu Hasan hiji be cinta Allah nomor kedua ridho karena keputusan Gusti Allah titik urusan jelema moal aya beres-beres jeung moal aya eureun hiji be ridho keputusan Allah tilu anti dunia sabakatul hiber ge ulah aya di jero hate dunia fuhara Masya Allah kan urang mau ojol daek dakwah asal daek gebulidan asal daek mamaca asal kurang eta baeta nu di deuleuna teh eta bae asal ngariungkan nu sugih giat mun ngariungkan nu susah mah geus melihat hulu lah sales malah aduh Masya Allah dari itu nomor keempat tawakal pasrahkeun diri ka Gusti Allah ya kayak opat deui laksanakeun seluruh kewajiban Allah andai kata kudu nyawa tarohana tarohkeun dua jauhan larangan Allah paharaman Allah singkirkeun opat tilu sabar menghadapi nu teu dipake karesep naon nu dipake karesep sabaran urang embung sabar nomor kaopat berat deui bae nahan nu urang hayang dilaksanakan ku Abu Hasan Asyadzili bae terusnya dakwah asal dibere duit mung eueuh di hate kula di kula mah nu penting mah bapak-bapak ibu-ibu teh nyaho ka Allah kula nyalingsakeun nyaritakeun urusan hukum make geus teu kudu barang bere ka kaula edek geus ulah aya nu merena naon ka kaula mah tuturkeun bae oh jelema pohara lantaran naon teu hayang dunia ieu urang nu mantak haju ku ari embung ge ka kiai eta tak ojol ka duniana maca khutbah Jumat bae kudu dibayar buego teu kira ikhlas eta si kiai Jumat bae jang kepentingannya kudu dibayar ari ngadalil cenah di Mekah ge dibayar di Mekah ge ulah loba omong kosnya nyaho bae ka di Mekah urusan-urusanana iya sia bae deuk datang ka mana ku ari khutbah kudu dibayar aya aturan ku DKM teh dibayarnya nah haju indit Jumat nanti di dinya tolol teh coba kiai eta
ih berarti aya yang meren ye aing mah coba-coba doang aing mah Masya Allah bangun aya ye ya Allah ya Karim endek kumaha ditaluturkeun ilmu aya di nyana tapi mak-mak aya di nyana je tak eta kos kitu dijadikeun DKM duit teu puguh ka mana-mana tulisanana eueuh duitna eueuh atuh ieu naon bedana jeung Abraham Samad lebih jahat malah mah itu onom di ditu ieu kan mas di tempat suci Masya Allah Karim nah iyalah ilmu tinggal ilmu nyana ngomong wai ngaji jararau amat atuh teu kudu jauh-jauh ngaji mah aja bisa lain masalah bisa teu bisana lelebok sia ore koros ya mah karasaeun ku masyarakat ge nyaho sia teh pinter aing ge nyaho tapi aing mung aing kudu gaji ka sia mah kunaon sababna aing mah ore koros anakna sia mah hidungna mung aing duguna mah uji ore koros bae ceknya atuh sama-sama ore koros mah atuh jangan saling mendahului ndek iraha ikhlasna atuh ulah pas ini Mekah mah digaji ulah ieu mah urang bae perbaiki gah etah kuari mah ilmu mah lain eueuh aya jasa profesor ilmuna gede dokter andas aya ilmu di urang loba tapi embung masyarakat nu mantak embung ulah disarakeun masyarakatna nyana lelebokna tadi nama daek ngaji ka kiai eta barang gabelah dieuna osok naik sedan we terus diintip ku masyarakat ai kiai urang sok naik sedan we di mana oh renganan dijemput ku pacamat ka pendopo mulai masyarakat lah mun kitu mah nyana juga bagikeun ka urang hasil di pendopona cek yana daek ai kitu mah nyana doang mah tuh ngeunah di nyana teu ngeunah di urang mulai ngolembar aneh eta kos kitu sorangan aneh urang keur ngeunah-ngeunah ngaji ka kiai eta aju naek nyana ka panggung hidup cak masyarakat modar aja masyarakat embung aing embung aja ka nyana embung kunaon teu aing hate aing embung ulah disalahkeun masyarakat nyanana akhlakna kecenderungan hate nangis lain ka Allah tapi ke seseorang kasih eta boleh jadi jangan ngomong bae disampaikan dulur atuh kadana nu jauh mah nu deket-deket atuh ngaji ye ka dieu ye kudu boga kaisin jelema mah teu ngaji mah sia de cek nya teh aya teu ngaji mangke dikanarakakeun di masyarakat ngomong nu ngaji ge can puguh teu ka surga can puguh ka surga nu ngajina ge nu bagahana bawa ka neraka endahan kitu masyarakat blow on sama masyarakat blow on masyarakat itu bisa itu ikhlas itu bisa baik tengginahin baik dituturkan anak sakumaha supir tadi oleng baik balik sen eueuh hiji berangkat deh sen eueuh dua setir eueuh ya urang keur carita ieu Sina Husein dibunuh kemudian Sayyidah Sakinah di luhur onta make sekeduk kemah ngaranna nololkeun sirahna bari nyanyi mustafilun failun mustafilun failun mustafilun failun mustafilun failun eta notna madza taquluna in qala nabiyyu lakum madza fa'altum wa antum akhirul umami kumaha ucapan aranjeun kabeh lamun nabi ngomong ka aranjeun kabeh cek Kangjeng Nabi madza fa'altum naon pagawean aranjeun kabeh sementara anjeun teh jadi akhir umat Kangjeng Nabi
kok dek ngabunuh incu kaula cek Kangjeng Nabi bi itrati wa bi ahli kuturunan kaula jeung ahli kaula bada muftakidin sabada teu aya kaula horenganan cek Kangjeng Nabi sabada eueuh kaula teh turunan kaula teh minhum musaro aya nu ditawan wa minhum duriju bidami aya anu dilamokotan ku getih eta teh incu kaula teh sarua jeung kaula maneh nganiaya ka incu kaula sarua jeung nganiaya ka kaula nawan incu kaula sarua jeung nawan kaula ngalamongkotan getih ka incu kaula sarua jeung ngalamongkotan kaula maka ada jazai lain kos kieu atuh babalas kaula mah heuy waktuna kaula mere nasehat ka aranjeun kabeh anjeun teh kunaon ngagantian ka kaula bisuin ku kagorengan pizawi rahmi dina baraya kaula hartina manusia bener nama babales maula koski ai cinta ka kaula ma agungkeun atuh anak incu kaula maka ngarasa prihatin Kangjeng Nabi teh ieu perasaan manusiawi maka keprihatinan Kangjeng Nabi supaya tenang jeung tentrem dibere ku Gusti Allah kisah-kisah Nabi nu baheula nu dibohongkeun ku umatna nu umatna nararaka teu nurut jeung teu ngadenge kakang ka nabi-nabina sehingga akibat tengah denge jeung teu nurut kaum-kaum tersebut disiksa ku Gusti Allah dengan ayana kisah tersebut nyulusup ka hate Kangjeng Nabi katentreman oh diperbandingkeun jeung nu baheula can sakumaha orangna ayalah katentreman jiwa Kangjeng Nabi tenang Masya Allah. Setelah Gusti Allah nyaritakan kisah tentang Kangjeng Nabi Ibrahim, tentang Kangjeng Nabi Saleh, Kangjeng Nabi Hud, kuari dek nyaritakan tentang Kangjeng Nabi Lut alaihi salam kumaha nyana di kaumna. Baheula teh aya Kangjeng Nabi Ibrahim. Kangjeng Nabi Ibrahim eta boga alo ngaranna Lut. Jadi Kangjeng Nabi Ibrahim teh jeung Kangjeng Nabi Lut dulur lantaran Kangjeng Nabi Lut ieu adalah anak adi bapana Kangjeng Nabi Ibrahim. Lahir sarua di negara Babilonia, Irak. Kangjeng Nabi Ibrahim lahir di Irak di Babil, kitu kene Kangjeng Nabi Lut lahir di Babil, Irak. Begitu gede umur bebelasan tahun instruksi Gusti Allah, wahai Ibrahim, wahai Lut, coba maneh pindah ka negeri Syam. Parindahlah nyana duaan. Jadi sazaman Kangjeng Nabi Ibrahim jeung Kangjeng Nabi Lut sazaman, dulur alok. Bahkan Kangjeng Nabi Ibrahim nikah ka Siti Sarah. Siti Sarah teh adik Kangjeng Nabi Lut. Nah, parindahnya na ka Syria nunggu instruksi ti Gusti Allah. Ternyata sanggeus di Suriah Kangjeng Nabi Ibrahim titah cicing di Palestina, Kangjeng Nabi Lut titah cicing di Urdun. Urdun teh Yordania, deket Urdun jeung Palestina. Mun di lempangan ku lempang suku 1 hari 1 malam, deket ye Urdun ye Palestina.
hendak lamun urang deka Palestina ti Mesir naik mobil ke Yordan ti Yordan ti perbatasan tinggal sabaraha jam kadinya sajam 2 jam masuk Palestina deket jadinya lah Kangjeng Nabi Ibrahim di Palestina Kangjeng Nabi Lut di Urdun Yordania kebenaran di negara Urdun teh tepatna di Sodom atau Sadum baheulana Sadum belah dia nak diganti Sodom eta teh kota kebelah barat kaditu kota deui eta teh sekitar bangsa 60 km aya kota deui ngaranna Rom kabelah selatan kaditu ngaranna Amur kota keneh kabelah dia ka utara ngan kabelah dia ka kitu nan ngaranna timur na eta aya kota deui ngaranna kota Mu'tafik 4 kota paling besar kota Sodom di kota-kota nu lain mah tadi aya 100.000 mukotil tentara-tentarana di kota nu lain mah 100.000 lamun tilu berarti 300.000 di kota Sodom mah di dia mencapai kana 400.000 geus loba horeng eta jelema harita sebab naon nu mantak loba sebab nu mantak loba sakali ngalahirkeun 4 tilu ngalahirkeun teh 2 jadi lamun ngalahirkeun hiji teh disengsarikeun ku tatangga ngalahirkeun hiji angel kaloba cek nya teh ya memang turunan kotok rintik begitu tare loba di zaman Kangjeng Nabi Adam maju tare loba teh 2 tilu 4 ngalahirkeun teh geus kos kitu bae teh mah urusan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Urdun kunaon kumaha eta di negara Yordan teh suburna kabina-bina subur teh lain susuburan subur pohara jasa lamun melaksamangka teu kudu hese-hese jeung teu kudu dipupuk jaradi jadi samangkana teu bisa katangkeun gede-gedena samangka lamun melak buah korma tek korma wow buahna sagede hulu korma di dahar kurang sabelah lagi mabok kurang mah buah tin buah zaitun suburna luar biasa ya kitu kene bangsa jeruk apel termasuk kana bubuahan teh subur negara Yordan urang kamari ge kaditu ke Yordan teh masyaallah lamun urang neuleuh di Cipanas susah kitu luar biasana eta palawija begitu urang datang ka Yordan neuleuh di Cipanas teh nanaonan sebab lo di Cipanas wortel paling ge sagede jempol suku bareng datang ka Yordan wortel sok pada kieu ambe sakurang teh urang biasa ka Cianjur biasa ka ditu wortel laleutik amat lobangan laletik begitu datang ke Yordan di sisi jalan sok gede kieu wortel masyaallah bonteng urang lamun neuleuh di Garut pakidulan teh dikirim kadinya bonteng bodas bonteng hideung kitu kene di Cipanas Cianjur bonteng bararagus begitu datang ke Yordan bonteng sok gede bitis boleh ya Allah eta mah anu ngaran kitu non ngaran nu sok dipertelan gitu teh nu bulet nu sok dipang sayur kol dia urang mah segede hulu orok kol teh segede hulu orok jadi itu mah kol gede jasa gede ku subur-suburna nagaya Yordan kos kitu pohara jasa tis nu mantek di Yordan mah patani ge marake jas bae
sugan teh mah gaya tiris ngangon embe make jas ngangon ontak make jas atuh tukang ngabenerkeun listrik bae sugan kula mah pagawe horenganan PLN make jas wow sekali pakai dua kali pakai dijual punya najasna kirim ke Indonesia dibelian tukang meulina ge murah 100.000 200.000 kancing dua hiji urut gangon embe di ditu dibeli kurang di ditu urut gangon ni dia pakai ngagaya blow on kos gitulah di negara batur mah tiris lain lalagaan munker usim tiris tilu usim teh di ditu teh mantap paruti jelemana karasep garelis sebab sejuk negara Yordan geus kasuburan bubuahan luar biasa palawijo suburna luar biasa melak naon bae geus teu kudu dicaritakeun kahebatan anak maka atuh negara teh mahmur loh jinawi pohara bahkan ekspornya na ka luar negeri anu dikirim ke Mesir ti Yordan anu dikirim ke gitu Palestina ti Yordan anu dikirim ke Saudi Arabia ge ti Yordan negara anu sangat subur pohara luar biasa dak dumadak ka kawasan Gusti Allah dicoba di Yordan teh pepelakan jadi majadingan teu buah samangkan nu sakitu biasana buahna gede ieu mah pentilan gente buah nu sabiasana rentul teu hese-hese ku ari mah kembangan gente tin jeung zaitun nu biasana baruahan ku ari henteu diopenan ku manehanna berbagai cara kol segala wortel segala palawijo nu lain-lain ge geus teu baekeun baruahan gambrung kabeh kaget masyarakat di Sodom zaman harita ko ieu palawija jadi kos kieu di dia teh mulai jelema teh kapan lantaran eueuh jualeun eueuh dahareun mulai maraling anu aya di mana di paling aya di mana di paling naon bae asal dijadikeun duit ku ari lain babalik ka Gusti Allah geus teu main Allah-Allahan ku ari mah nu penting mah beuteung lantaran ieu teh paila ku Gusti Allah dibere bahkan ku ari beuki mantep pailana lain sakadar bubuahan jajadian ge teu jadi lantaran hujan-hujan garing di Yordan teh pohara kalut lamun geus dibere perekonomian palawija geus teh jalan boro-boro cara di Yordan di Indonesia bage dahareun mah loba keneh duit simpenan loba keneh tapi geus dianggap ieu ku ari geus tiara pengusaha teh lantaran can boga rencana negara teh bakal dikumahakeun sistem perekonomian di Indonesia pakar ekonomi henteu ngucapkeun rencana anu dijadikeun ditetegkeun ku Presiden Jokowi dalam rangka untuk membuka usaha pakar politikna pakar perekonomianana teu jalan sedangkan investor nu aya di urang teh make duit negara bang kelipatanana bunga sebulan 2 bulan 3 bulan nah lamun 3 bulan kaharep can jelas gulung tikar bakal dihandap papan teh nyaho bae menta cai bae ka kiai Assalamualaikum Waalaikumsalam naon ya doakeun cenah kieu gula ieu supaya bisa digawe cakate gawe di mana begitu nagir baralik darayat teh naon aduh cenah kiai kunaon ieu kula dioper cenah digawe ti dieu ka ditu kanu ditu ka dieu cenah eta teh perekonomian can jalan supaya aya gawe nyana geus dia digaji mah moal geus ka ditu bae arindut kanu ditu ka dieu ka ditu cuma temen ditajong pelos cenah teu jelas kakaraksa kieu dahareun mah loba keneh
duit simpenan di bupati mungkin masih kena puluhan juta ratus juta dolar lamun sakelas bupati bae nyimpen dolar nu sakitu lobana encan gubernur encan menteri bohong kadik bupati teh nyimpen dolar bohong kajian kumaha ge sebab dikorek kamari ieu gubernur atut bae ge sabaraha simpenanana wawan bae ge nu teu jadi gubernur sabaraha simpenanana mobil mewahna bae ge anu ku urang teu kabeuli jeung urang moal meuli nya teu kabeuli ambalaya eta kakaraknyana saurang mangkaning di Indonesia model kos kitu emang saurang ambalaya ngan kasusna bae can diangkat lain lalagan kabeh bupati teh eta teh jutaan nyimpen puluh ratus juta jak dikamanakeun ieu mandeg perekonomian teh nah loba keneh tapi rakyat makan kuari teu bisa disalahkeun maling lah jang beuteung nyana dituntut ke keluargana boga anak boga pemajikan digawe henteu hese lapangan kerja henteu aya pabriknya nadi kaluarkeun dagang teu mararaju da kumaha maling ieu kuari pamalingan di Indonesia meningkat da luar biasa pamarentah geus teu bisa nyaritakeun maling sebabnya nage maling malah nyana ngomong ke pemalingan sia tuh lorosa teuing malingna ai maling mah maling bae geus aing maling ceuk kana negara pemalingan di negara urang ya baheula di Yordanda seperti kos karitu pamimpin di negara tersebut teu jelas sebab saat eta encan aya anu dikolotkeun geus gapilah kapilah bae harita teh nu loba teh rombongan ieu itu pamimpinna rombongan ieu itu pamimpinna kopilah kepala kopilah musyawarah dengan kepailaan di negara orang coba orang nyieun aturan kumaha ieu lantaran di negara orang teh akuari ieu geus paila aya ge kiriman ti negara luar kok di negara luar bisa ngirim ke urang sementara biasanya negara urang ngirim ke batur kuari urang dikirim teu etis cek kepala kopilah teu etis ya kajian kukuman urang nyeun aturan kumaha nyeun aturan anak nah setiap negara luar asup ke negara urang gorib garana tamu nyana maka dipersilakan untuk ngirim barang cuman dengan syarat nyana kudu nonggeng kudu daek didumbling maksudnya naon sih maksudnya supaya ulah ngirim barang jadi disingsieunan silakan kamu kirim ke negara kami asal kamu mau didumbling cek kok gitu amat yang aturan aja segitu bae man di can hayang tadi nama can hayang dudumlingan gitu teh sakaran nyieun aturan supaya negara-negara luar teh ya ulah ngirim ka dia disingsieunan ku ketua-ketua ku kepala-kepala kopilah mulai arembungeun geus kagok cekna geus kagok negara urang teh ku ari mah negara paila ulah aya kiriman ti nu sejen lamun aya silakan cuman nyana kudu rek didumbling atau kan rembung embung atau kudu didumbling mamanya cok jana teh kieu amat sih nyieun aturan di samping didumbling kudu mayar 4 dirham lamun nyana ngirim barang ka Urdun yakni ka Sodom di samping nyanana daek didumbling mayar deui 4 dirham sakali dumbling jadinya didumlingnya mayar mantep beres eta kudu lagi nu ngadumling nu mayar aya mah eta nu didumlingna nu kudu mayar atuh sararieun di luar nu Mesir teh anu Kuwait teh Dubai teh dan lain-lain sebagainya negara sekitarna arembungin ngirim barang kadinya kajan geus urang mah geus tanggung paila
tapi mulai aya jelema kasep jas kasep umur bebelasan tahun bangsa 15 16 tahunnya kasepna luar biasa nya asal kapangi bae jeung urang Urdun jeung urang Sodom nya selalu ngawer ka dieu bolaing ku sia dumlingnya nya kasepan watuh kasep ditangkep di dumling horenganan nu kasep eta setan ya setan ngarupa jelema mulai supaya resep ngadumling sebab nyieun aturanna kos kitu ya otomatis lantaran ngeunah meureun sakali 2 kali 3 kali atuh setan na ge disebar anak-anak buahna ge watuh lain hiji lain 2 setan teh weuy asal geus beres didumling setan terus musyawarah deui di handapan tangkal kayu caringin enak ya geus aya meureun tangkal caringin tiba heula berarti sana ngaroblor kan disebar deui otomatis lantaran geus terbiasa ngadumling di negara luar ge lah jang geus biasa urang dinya mah ngadumling masalah sebab perekonomian teu jalan maka perekonomian supaya jalan masuk siap dumling ya otomatis didumling jadi kuari majelema teh geus lain hayang ka awewe hayang na ka lalaki teu meunang manggil nu kasep lalaki langsung dibawa bae ka kamar terus ditonggengkeun ceces-ceces bloon eta teh urang Urdun teh kabeukina ngadumling lah awewe mah geus ngorosotkeun calana ge kunyana dijebiat teu hayang aing kos kitu mah tapi awewe ge lamun tukangna mah los daekeun nya ge jadi awewe ge didumling sarua bae lain ngan embung nu hareup hayangna nu tukang bae blon nya itu kunaon hayang nu tukang gitu dibere nu hareup cak awewe teh ieu nu hareup embo memang nu tukang bae tukang jadi ngadumling teh ka lalaki ka awewe ka lalaki ka awewe Nayalah urusan soal dumling teh kapan dipermasalahkeun di zaman sahabat eta kumaha lalakonna lamun aya masyarakat anu ngadumling teh di zaman Sidina Abu Bakar Siddiq banyeun aturan ihraq dibeulem jelema anu daek ngadumling dibeulem di zaman Sidina Umar teh dibeulem di zaman Sidina Utsman mun aya nu ngadumling dibeulem di zaman Sidina Ali leuwih keras deui di samping ditazir dibeulem sebab naon ieu kapan ngarusak tatanan agama anu tatadina mapan padinawati teh kapan hayang nurunkeun ngaluarkeun kitu ngalanjutkeun turunan lain ngan sakadar melampiaskan syahwat tapi kapan hayang boga turunan geus ayalah perkawinan dina perkawinan teh kapan engke najima dina jima ngahasilkeun turunan dina turunan eta kapan kudu dibiayaannya pamajikan dibiayaannya anak kudu dibiayaan maka orang-orang Urdun berpikiran boga pamajikan mah boga anak kudu dibiayaan ngadumling mah teu kudu dibiayaan sebab teu boga anak berarti geus rusak luar biasa maka di zaman sahabat dibeuleuh menghancur agama lamun di zaman urang kuari ngadenge baheula tuntutan di Perancis homoseksual teh kapan kudu dilegalkeun di negara nuntut ke PBB kemudian PBB ge ngarasa kebingungan lantaran nu dibahas lain make Quran lain make kitab samawi make kitab ham otomatis sakaja si manusia dibahas geus pada ngabogaan hak maka jelema anu resep ka lalaki sarua boga hak dilegalkeun di Perancis kawin karena di Perancis legal geus loba berarti Itali nomor kedua di Itali di Mowai eta teh kapan hayang dilegalkeun negara Itali nu dianggap suci aya Roma tapi aya sebuah negara sebuah kota ngaranna Mowai di dinya teh hayang dilegalkeun lantaran loba jasa anu homoseksual nuntut ke PBB legalkeun Jerman
nuntut ke PBB dilegalkan, akhirnya secara dunia dilegalkan lalaki kawin ka lalaki. Gemal boga turunan mah tah mangsa kada susukaan doang matak dibeleum ge ku Sina Abu Bakar Siddiq mah. Masuklah ke Indonesia kuari loba jasa di Indonesia no homoseksual. Aya perkumpulan homo di Indonesia. Jakarta geus puguh, Bandung geus puguh, Surabaya geus puguh, di Tangerang ge geus aya perkumpulan homosek. Geus mulai aya aba-aba dek datang ke DPR minta dilegalkeun sarua jeung seperti di luar-luar negeri. Dek kumaha coba pemerintahan urang lamun ngabahas make HAM moal beda jeung Jerman, Prancis, Itali, Amerika. Coba hayang neuleuh jeung hayang ngadenge coba DPR di urang. Hayang kos kumaha coba jana. Dek kumaha coba lalakuanana. Geus lain nyaritakeun kudu dihad atau kudu diranjam, nyaritakeun soal legal jeung ilegal. Acak-acakan selama pemerintahanana model kos kieu henteu make aturan Al-Qur'anul Karim moal beres aya masalahna naon ge. Masalah jilbab bae ge ku hese biasa. Jilbab bae ge ku hese sapira jilbab atuh. Tetapi kan teu beres-beres. Kunaon eta? Barodo. Coba nya namun ngaji ka Cilongok ka dieu. Beres geus kabahas kabeh. Bocana Kiai Uci so amat. Emang aing sagapung sok-sok. Ai ka model kosia mah kitu aing ge sok bae lah. Sia barodo-barodo teuing atuh. Mantak naon? Ayo atuh jeung mayoritas Islam di urang mah. Masalah jilbab bae ge sakitu hesena komo masalah homo. Mal kabahas ku jadi patali-patalikeun jeung urusan kemanusiaan, hak ajasi manusia. Ujung-ujungna mal beda jeung di Perancis, Jerman, Itali. Ya Allah ya Rabbi, nu dihadapi ku urang berbagai permasalahan anu kompleks di antarana model kos karari itu kono ngabahasna di DPR puluh ya play amat sih. Lain kiaian kapan di DPR ge ambalayah kiai. Islam lulu kapan lah Kristen masa etik tetapi kunaon sih itu bisa ngabahas kunaon eta lantaran nu dideuleu lain akhirat nu dideuleu lain syariat nu dideuleu lain agama nu dideuleu aja sebuah kekersekan iya nu dideuleu teu saha nah kuari jarita di Yordan seperti itu ambalaya kuari mah hampir mayoritas homoseksual atuh jelema teh teu meunang aya nu kasep asal aya nu kasep diporosotkeun calanana titah nonggeng blon naon bedana atuh jeung kuda naon bedana jeung kebo lantaran teu ngaharepkeun boga anak sebab lamun boga anak macaknya na ieu teh napakaheun urusaneun mendingan ngadum linga wae ge atuh daek badi dumling masalah nu penting mah embung ka urusan hareupna lantaran ge bosi boga anak kadituna kapan urusaneun berarti dibere poek ku Gusti Allah poek pemikiran teh poek maka Allah ngutus seorang nabi nungaran Lut maneh cicing di Urdun luruskeun eta akhlak luruskeun eta moral bangsa Urdun anu geus galiwat wates ko kuari mah dirobah ka resep teh lain ka awewe kunaon resep ka bool nya nama teu meunang neuleuh bool anu nyentol-nyentol barolot diskus itulah jelema bangkawarah diutuslah Kangjeng Nabi Lut Kangjeng Nabi Ibrahim di Palestina Kangjeng Nabi Lut mah di Yordan deukeut kadinya teh atuh Kangjeng Nabi Lut teh dititah ku Gusti Allah diangkat jadi nabi diangkat jadi rasul maka Kangjeng Nabi Lut dakwah nitah ulah boga kalakuan model kos kitu Kangjeng Nabi Lut langsung ngomong ke kaum wahai kaum Urdun di mana bae ayana ieu coba urang buka mata hate urang boga kalakuan teh beda jeung nu bara heula
zaman bapak urang zaman aki urang uyut urang mahja wajar-wajar baik ai lalaki mah hayang ka awewe kunaon saat ieu di mana bae kok resepna kabool cek Kangjeng Nabi Lut itu kira-kira tuh bahkan Kangjeng Nabi Lut dakwah kitu ge geus diincer bae Lut urang bool yu beres teu beres ya umat waduh jadi ancaman Lut cek lain sih kudu kumaha ieu tapi Kangjeng Nabi Lut bahkan Nabi Rasul maksumnya nama tetap dijaga secara mata kasat bapan teka dulu penjagaan anak tapi secara gaibah kapan ayah malaikat tenang Kangjeng Nabi Lut ngan eta mah ancaman bae ulah bae aing cek Nabi nya geus rada geter-geter tetep Lut ge imun ka aing pan berapa ieu mangani Kangjeng Nabi Lut kasep dedeg pangadeg Kangjeng Nabi Lut mah jangkung irungna mancung matana burelek budian aya cambangan ka dieu aya janggotan ka dieu terus kulitna putih Kangjeng Nabi Lut mah bibirna semurada gede seetik hartina bagus lamun seri teh setiap jelema anu neuleuh ka Kangjeng Nabi Lut tertarik waduh sedangkeun Kangjeng Nabi Lut ngalarang dudumlingan model kos ngomong ka kaumna atatunal fahisata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin cek Kangjeng Nabi Lut atatunal fahisata wahai masyarakat apakah maraneh ieu ngalaksanakeun dubur rijal ya ada dumling-dumlingan nanaonan maka jeung ngalaksanakeun dumling kieu masa bakakum biha min ahadin nu teu pernah baheula mah teu pernah aya ti heula mah nu miheulaan saurang ge ti alam boh manusia bojing anu ngebon humakeun dudumlingan kieu kakarak aya teh Kangjeng Nabi Lut nanaonan ieu ta innakum latatunar rijala syahwatan anatah aranjeun kabeh teh ieu ngalaksanakeun ka lalaki teh ieu karena syahwat duna min dunin nisa kunaon teh ka awewe ambalayah nu kos kumaha bae ge loba nu gede aya nu seneng aya nu leutik aya nu gede aya nu pendek nu jangkung aya kunaon ieu syahwat dirobah ku dan ka lalaki coba cek Kangjeng Nabi Lut kula diutus ku Gusti Allah jadi nabi kula diutus ku Gusti Allah jadi rasul kita nyelesaikeun urusan moral bangsa ieu hiji bae heulanan ulah dumling nanaonan ieu bal antum qaumum musrifun balik tah aranjeun teh kaum anu bloon ngaliwat wates kabeh ngaliwat tina halal kana haram kunaon kikieuan itulah Kangjeng Nabi Lut dakwahna nu mantep ieu ayat teh tadi eling-eling diinget-inget ku Kangjeng Nabi wazkur elinglah anjeun Muhammad Luton ka Kangjeng Nabi Lut kumaha Kangjeng Nabi Lut ieu qala waktuna nyarita Kangjeng Nabi Lut li qaumihi ka kaumna atatunal fahisata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin coba eta masyaallah terus Kangjeng Nabi Lut dakwah teureun-eureun di negara ti kota ieu ka kota itu ti kota ieu ka kota itu wah masyarakat kuari jadi resah ku dakwah Kangjeng Nabi Lut ketua-ketua kopilah pemimpin-pemimpin kopilah ngayakeun musyawarah deui bener ge eueuh ti zaman baheulana urang ieu ngalampiaskeun syahwat ka lalaki tapi kan ieu teh jadi kasenangan kok ieu Lut ngahalang-halang kasenangan urang kurang ajar ieu si Lut budak kamari jeung lain urang dieu nya mah lain urang dieu nya nyahoanan make jeung lurang larang kieu coba kudu kumaha ieu urang kudu kumaha ieu ieu kan kesenangan urang urusan senang makan kumaha urang nunyeuna
haju ilut gak larang-larang wah teu beres ya kajian hukum magelut ya urang datang ka ayu dilarang-larang kieu tita biluk kanu biasa bae urang syahwat ka awewe syahwat ka awewe teh hayangna ka lalaki bae masyaallah ih kaum model kos karaya di samping akhlak Kangjeng Nabi Lut teh titah ngabalikeun agama nu saat eta agama teh agama kafir agama musyrik lantaran nyembahna nyana ka patung Kangjeng Nabi Lut teh ngabilukeun agama supaya nyembah ka Gusti Allah allazi khalaqas samawati wal ard di samping nitah ibadah ka Gusti Allah ieu Allah nyeun aturan ulah ngadumling eta teu daraekeun kaum tetep bae geus ngeunaheun nyana teh boga kalakuan dudumling teh geus ngeunaheun jasa lantaran teu boga anak ngeunaheun asal aya lalaki toel supkeun ka kamar porosotkeun calanana nonggeng aduh ieu kaum bisa jadi kos kieu Nubatna Kangjeng Nabi pernah nyarita inna akhwafa ma akhafu ala ummati amalu qaumil Lut saejana pang dipake karempan anu ku kaula dipake karempan terhadap ku umat kaula ieu pagawean kaum Kangjeng Nabi Lut rempan jasa moal pati-pati Kangjeng Nabi nyarita kitu lamun encan katropong ku batin Kangjeng Nabi berarti batin Kangjeng Nabi geus neropong di akhir zaman bakalna terjadi umat urang ge umat kaula loba anu kos Kangjeng Nabi Lut kos umat Kangjeng Nabi Lut masyaallah Numantaqala Muhammad bin Sirin laisa syai'un minad dawabi amalu amala qaumil Lut ilal khizira wal himar ente perhatikeun coba ge di berbagai negara teu aya hewan-hewan anu mamana ge anu boga kalakuan okos kaum Kangjeng Nabi Lut kecuali dua hiji babi nomor kadua himar urang lamun neuleuh kuda jalangan tetep bae lain kana duburna tetep kana parantina lamun nyeleuh kebo jalangan tetep bae lain kana boolna tetep bae kana parantina urang neuleuh embe ge ka jentingnya na jalan tukang tetep kana parantina kotok ge kotok sarua bae kotok emang aya naonan kotok mah dua tah hiji liangna nya setelah diteliti dia nama hiji liangna eta keneh ngan kakawasan Allah meureun paranti endog mah paranti endog paranti tai mah paranti tai urang teu nyaho tam urusanna sebab naon nyahona kieu lamun aya kotok kok telak cek ibu urang bae telak ayo colok coba geus endogan teu colok urang aya berarti terendogan budak bari mah nyawon kos kitu mah colok urang panas eta curug urang panas badan kotok ge kaget nu biasa nama jalain sagede kieu koy mah gede amat bejaan ka kotok ieu mah lain bangsa sia curug ieu mah wasup sadok asup ya eta kod baheula mah kos kita sadok kotok-kokokan bae tah coba tewak colok aya kurungan geus dipetakeun ku urang sayangna kurungan engke geus kebal bae buka kakaratrak deuleu aya endogan ye baheula mah kos kitu kuari mah teu nyarahoeun cara-cara kos kitu budak kuari mah nyahona maling endog bae pokona ya Allah ya Rabbi lupa urang pangalaman zaman baheula mah kos kitu asal kakalatrak bae geus lamun aya nu kakalatrak kotok rintik tewak colok hanja pencit kakaladrak bae ndogan teu naon teu pencit mendak urang keur leutik mah ngadoa sing kakaladrak sia mana teu pencit pasti aju zaman hese pan baheula mah pencit teh terus bae diolahkeun terus digoreng dipasi-pasi pan ku kolot teh
hebat eta kolot baheula mah terus anu wani teh geus digoreng ge ke waya dahar we urang karumpul tajang sia jangjang tajang sia ceker tajang sia itu bajang emak jeung abah amo budak bu pohara teu adil mah ieu bapak dua dagingan tah dagingna mah ku tempe bae jadi daging nama tetap tempe-tempe kayaknya diberi ceker di kejotan begonya kolot uyuhan dehnya kayaknya mentok kayak anak ceker itu dibagi baheula mah non ada lain masalah nanaona ieu anak nurut jasa ka kolot sehingga teu wani diturub saji aya hidangan-hidangan lamun encan dibagi ku kolot teu wani berarti kan hebat jasa tak akhlak kabari iya masya Allah hebat jasa urang dahar kadinya bebe jaheula mah itu aya daging kotok itu jangan basia haji kula keke mangabagi dibagi kumaha nurut jasa zaman kamari iya ya Allah kuari buka terus saji set beres bapak rajeng mana iya salam besar hehe sianya pada dibiarkan kabeh ira aduh imah tuh geus teu bisa mah kumaha tungtuna kompetisi kolot jeung anak asal geus saya turun saji bapana ti heula beak anakna ti heula beak anak jeung bapak kompetisi ieu mah keur carita zaman kamari ieu mah zaman sieun ka kolot zaman nurut ka kolot boro-boro nanaon boga daging ge boga tempe tetep dibagi ku kolot urang nemah deui masya Allah haju hebat jasa kapan baheula mah aya papadangan segala rupa hingga tatangga teh mah mandek papadangan ka mana tuh ka imah tatangga ieu ai papadangan mah tah ditambahan deui nya mah tuh jang papadangan bareng ka ditu itu boga dicokot ieu boga ka ditukeun eta papadangan ku akur eta baheula masya Allah karim rapih jasa zaman kamari ku hari geus papadangan oh didalekeun sia daharnya nindit baga ditu cokot dahar ku sorangan kotek teu nendeh ka dinya ieu sang aing ka mana lah kotok geureunan sia meureun kotokna ulah bomong nah Kangjeng Nabi lu terus-terusan dakwahnya ka kaumna atatul faisata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin dulur kabehan coba pikir kumaraneh kabeh ja urang teu pernah didongeng-dongeng ku kolot urang baheula teh kudu resep kadok ka bool mah kudu ngadumlingan bool mah coba ieu kalakuan teh teu bagus hiji agama Islam nyembah ke Allah ulah kapatu dua akhlak moral ulah boga kalakuan ngadumling innakum latatuna rijal syahwatan kunaon maneh make jeung ngalaksanakeun ka bool lalaki ieu karena syahwat aneh amat syahwat coba awewe atuh min dunin nisa teu daekeun ka awewe bal antum qaumun musrifun kunaon syahwat disalurkeun ka bool lalaki lain ka awewe iyalah bal antum qaumun musrifun aranjeun kabeh kaum anu ngaliwat wates lain kana halal kuari kana haram di opat kota nu tadi dicaritakeun gegedena mati Sodom eta teh terus bae kepala-kepala kapilah teh musyawarah lantaran ieu aya hiji manusia nu ngaran Nabi Lut nyana mengklaim dirina bahwa dirina nabi bahkan nyana teh diutus ku Gusti Allah jadi rasul ieu teh urang deuk ngarobat tatanan kahirupan urang kalazatan urang anu urang geus aya dina kanikmatan ieu kuari kabehan kaum teh 90% nyana resepna ngadumling masya Allah bisa bos gitu aneh lamun orang nyaritakeun aneh nganahan-nahannya koresepnya nahanya koresepnya padahal makalakuan haram lain eta bae di urang bae kuari korupsi menjadi-jadi urang teu nganahan-nahan ketika dinahan-nahannya ana seserian
korupsi itu kan maling tapi kan geus kabehan maraling. Urang rakyat bertanya-tanya kok daek maraling sih aneh nyana geus kangeunahan ketika diuk di dewan geus korupsi, ketika diuk di pemerintahan korupsi, ketika ku urang ditaliti geus teh sieun ka Gusti Allah nyana ngomong lagi aya KPK tahu aya KPK tahu nu dipake kasieun teh KPK eta mah sarua jeung naik motor nu dipake kasieun polisi. Lamun satungtung aya polisi nyana heuh lamun polisi atuh tahu polisi ieu satungtung kos kararitu moal aya kaberesan kajen ku kumaha terus maling teu eureun-eureun di urang nyaraho kana haramna korupsi jak korupsi maling tapi terus baik urang mun nyaritakeun kunaonnya kaum Kangjeng Nabi Lut karar itu aneh amat atuh urang ge kunaonnya pemerintahan urang kok korupsi sarua lamun urang nyaritakeun perzinahan ieu teh lain masyarakat bae pemerintah ge geus jararina lain lalagaan pemerintah zina teh lain lalagaan lantaran daftar-daftar perzinahan ana loba di hotel-hotel asup ke hotel teh eta teh deuk zina ieu teh pemerintahan urang masyaallah karim inggis sebenarnya mah ieu mah perzinahan di urang lain lalagaan ku ari homoseksual di urang loba homo ya kaum homo lamun lalaki resep ka lalaki ngaranna homo kamari aya gay-gayan di urang teh berlaga seperti kaum wanita. Iyalah nu dipake karempanku Kanjeng Nabi urang sangat rempan di kaum kaula nu bali kukula dipake karempan pagawean kaum Kanjeng Nabi Lut. Teliti coba ge hewan kabeh taradaek ngadumling kecuali dua hiji khinzir dua himar eta badaekeun teh babi mang ngadumling himar ngadumling berarti kaum anu daek ngadumling berakhlak babi berakhlak himar ilah kos kaum Kangjeng Nabi Lut alaihis setan terus bermunculan asal rada-reda setan itu ngarupa manusianya kasepan setan mah terus beturun-urun ieu ge gara-gara setan nu tadi nama jaar rembungan tapi setan ngarupa manusia nu kasep geus nonggeng ti heula atuh ngaranna ge setan kadang-kadang nya ge teu make calana-calana acan dengan make ampok-ampok doang haji ugal-igel di hareupeun jelema atuh ngagodaan nya terus atuh ngaranna ge setan terus setan wala sok inget kadongeng di ilmu kawalian da aya waliullah kapanggih jeung setan keur ngaringkuk bahanapeun tanggal caringin barang di deuleu sudah dasar orang sia setan heueuh cakeun kok tenang amat sih sia setan di dieu lah cakeun teh lain atuh setan ulah tenang-tenang atuh itu batur kunaon atuh teh digoda gos ya cakeun antep lah ulah cenah di istirahat ambo emang sia pakai istirahat kudu bisa istirahat lah teu kudu digoda ge ku kulit cenah itu kiai na geus dari setan ya nya tuh pamarentah teu kudu digoda ku kula cenah ge geus dari setan kabeh cek kana lantak urang kuari istirahat cek kana alhamdulillah senang cenah kula jauh mereka lantak ke satu ayo teu kudu digoda udah sok digoda-goda cek kana urang lamun inget kadinya tinggal ngaheukeun jaheuh berarti kuari istirahat setan di handapkeun tanggal ceringin nya sebab sejen geus di setan menang saminggu wali kapangide jeung setan nu sejen tadina assalamualaikum waalaikum teu daek ngajawab jadi tukang Assalamualaikum bareng di dieu pengen teu ngajawab setan sia orang sia keurang di dieu istirahat cek kana teh setan sih istirahat aya setan istirahat
wali banyahoun ka setan-setan pan musuh teh opat hiji dunya dua makhluk tilu nafsu opat setan urang teh hiji titah ninggalkeun dunya dua titah ninggalkeun makhluk hate ulah aya ta'alluq tilu nafsu ka opat setan jadi nyahoun ya nama ka setan teh ya mun ka pangijing setan Imam Syafi'i kan pernah nojok setan tojok ku Imam Syafi'i dah buta sia sembarangan sia ka aing ceurik setan ngahinging tadi tuh mabuk sia budak bisa nojok setan urang mah kuari setan teh anak baranakan di hati urang henteu pernah dikaluarkeun setan di jero hate malah mah jadi peternakan setan di jero hate teh dikembang biakeun geus mah anakan anakna geus anakan diincu berarti incu geus anakan deui naon tangaranna uyut geus loba jasa geus teu bahi di dieu ge pas sedek-sedek cek dina ieu urang nyieun RSSS di jero hate ieu mah aya setan sia kunaon istirahat di dieu kunaon teu ngagoda kula ngagoda kiai itu tuh seseleh jasa cekna seseleh jasa waduh datang ke kuari terus we diultit ku kaula digoda ku kredit teu daek digoda ku televisi teu daek digoda ku HP teu daek digoda ku bunga bank teu daek digoda ku macem-macem teu daek poh tak mah kiai pohara jasa kula datang ka seseleh nu mantap kula ieu keur ngalamun bae di handapeun tangkal beringin ceknya lah ieu beusi dipanggil ku atasan kula kumaha sia ngagoda kiai eta sukses apa henteu kula keur istirahat lain sa istirahatna unggal poe ngagoda kiai eta teu bisa bingung kula cek coba-coba minta solusi tolong solusi segala naon ai kitu mah nu kiai nu lama bangsa keur magahan ngaji aju setan datang adinya namu tenang-tenang wae ai mah gampang cek na ieu mah lah ku sekupi ge bisa ieu mah sekupi bisa ku mio bisa ku umroh bisa ha celeutik we kiai kos kieu bacakan ternyata loba istirahat lantaran haji kiaina jadi setan pedagang mah ngomong geus leuwih ti heula tibatan kiai itu mah nyana nyalib jadi setan geus leuwih ti heula jemping nyana beuh pohara geus jare setan kabeh tah jadi setan istirahat lantaran geus teu kudu digoda aya nu ieu mah kapangijing setan lantaran seseleh cenah tuh jadi setan geus sarua seseleh panas lamun ngagoda kiai eta lamun nyana geus baca ayat kursi panas cekna teu kuat kula tapi lamun kiai anu ieu mah nyana maca ayat kursi ge manggalah dipagahan ku setan lain kitu ayat kursi da kurang paseh sia mah ku setan dipagahan jadi lamun dipencet jelema kasurupan dipencet lamun kudu bisaan mah kan kabur ta setan tapi lamun kudu teu bisaan mah pencet babacaan aing ge bisa bacaan kos kitu mah Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmin syai'un fil ardi wala fis sama was samiul basir aya bisa muntak urang ulah sapencet-pencet tak izinkan dikitukeun ku setan ganti urang baca Bismillahirrahmanirrahim walau anna qur'anan surat bil jibal qur'an bil Allah kullu bil maut bil nah sia walau anna qur'anan bil jibal pencet deh teu karasa sial da setan tiga rasa masuk ke pencet-pencet nak si adek setan lebih hebat mentaknya setan desieun sebab naon babacaan urang nangan di tikoro doang teu datang ka golbu jin mentak urang auzubillahi minasyaitonir rajim kuduna mapan setan indit ya mah setan ngabaturan urang babaturan jeung urang ta eta setan ieu di zaman Kangjeng Nabi Lut setan teh ngabatur jeung masyarakat ngarupa setan ngarupa manusia lamun sepi pasaran setan nararonggeng ya Allah ya Rabbi ketua-ketua kopilah teh ayeuna musyawarah di mana-mana ieu teh kumaha urusan Lut ngaganggu
karena kestabilan jeung kalazatan kangenahan hirup urang nu mantap timbul keputusan hasil musyawarah tina para ketua kafilah wa ma kana jawab qaumihi illa an qalu akhrijuhum min qaryatikum innahum unasun yatatahharun. Daya deui jawaban kaum Kangjeng Nabi Lut illa an qalu kecuali nya ngararomong gas ulah samatkan aya ieu ulah datang ka ngaganggu kastabilan kangeunaan urang akhrijuhum usir Lut jeung pengarut Lut usir min qaryatikum ti kampung maraneh kabeh innahum unasun yatatahharun eta Lut jeung pengikut-pengikutna manusia anu berlaga suci bohong nyana tersep kalalaki resep kajian kukumaha ge nyana anggus suci-suci diri nyana anggus ngaku-ngaku nyucikeun dere gas lamun bener kos kitu usir ku urang ya Allah ya Rabbi eta rasul dek diusir rasul eta dek diusir Masya Allah karib mulai kuari dek ngondisi-ngondisikeun tentang pengusiran Kangjeng Nabi Lut kumaha carana aya pembekotan di kota Amur di kota Amir di kota anu sejen teh mutapikat kitu keneh na ieu teh ulah datang ka sing hade isme Lut ngaganggu ka urang sedengkeun Kangjeng Nabi Lut becicing teh ti Sodom nah di Sodom iyalah mulai dikondisikeun pengusiran Lut beserta kaum-kaum nu anut ka Kangjeng Nabi Lut kaum Urdun nu aya di Yordan dek ngusir Kangjeng Nabi Lut lantaran dakwah nak nabi-nabina. Masya Allah nu bara heula teh kos kitu kumaha kelanjutanana ieu sementara Kangjeng Nabi Lut terus dakwah ngadakwakeun akhlakul karimah sementara kaum nu aya di negara Yordan di Sodom teh geus benci terhadap Kangjeng Nabi Lut kumaha teu nyambung antara Kangjeng Nabi Lut jeung kaumna maka kelanjutanana fa anjaynahu wa ahlahu illa imra'atah wallahu a'lam bissawab. Riwayatkeun opana Sayyidah Sakinah satuhune Gusti Siti Sakinah Ukhtal Husain nyatane dulur wadon Sidina Husain akhrajat iku metu ya Sayyidah Sakinah metuakeun rosaha ing Sayyidah Sakinah minal khabai saking khemah ukul jamalin dalam sadukuring ontawan syadat lan gawe syiran Sayyidah Sakinah teguh halai ngucap ya Sayyidah Sakinah madza taquluna in qala nabiyyu lakum madza fa'altum wa antum akhirul umami madza ing apa suji-wiji taquluna ngarucap sira kabeh in qala nabiyyu lamun ngucap sapa Kangjeng Nabi lakum kada sira kabeh madza fa'altum mingapa suji-wiji minggawe sira kabeh wa antum lautai sira kabeh akhirul umami ku akhir pirang-pirang umat itrati wa bi ahli bada muftakidi minhum sa'ar wa minhum duriju bidamin bi itrati kalawan turunan insut tababaun mudababaun musdabilun failun mustabilun failun mustafilun failun mustafilun failun ayat not nasr temenang sambarang
lamun rojaz mustafilun 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 rojaz disebut balgong sering cek santri mah di kuku mah bisa baik bahar basit faulun muzailun muzabilun failun muzabilun failun muzabilun failun muzabilun failun ماذا تقولون إن قال النبي لكم ماذا فعلتم وأنتم آخر الأمم بإطرتي وبآل بدم متكد منهم مسار ومن درجوا بدم مكان هذا الجزاء إن صوت لكم تغرقوني بسوء بذوي رحمي aduh lamun awewe bisa kos kitu ngeunah panti ngayun-ngayun salakina aduh enak bitati kalawan turunan insun nabi ahlilan kalawan alinsun dalam sawsede mubtakidi kesepen insun minum usara ikut tetap setengah saking itrati utawi dan tawan wa minhum duriju lan saking itrati duriju den lamokotan itrati ibidamin kalawan getih makana zaurana napai kilaiki iku jazai babalas ingsun nasahtu id waktune nasahtu nganasehatan ingsun lakum kada sira kabeh antuk lipuni saking entang ngagenteni sira kabeh ingsun bisuin kalawan ala bidawi rahimi ing dalam kanganduane baraya ingsun. Sayyidina Husain dibunuh, terjadilah Karbala, gempar dunia, boga dulur ngaranna Sayyidah Sakinah. Anu dunia saat eta ngalengis cerik terutama Madinah Mekah careurik kabeh sebab sirahna teh dipakai main bola di alung-alung nu mantak kuari jelema main bola teh akibat awal ngahinakeun ka Sayyidina Husain terus berkelanjutan kuari urang lamun leuleus sasakala main bola tidinya nu mantak kuari nyeri rarasaan lamun urang leuleuh main bola kulantaran teu nyaho ka sasakalana tu kuari maja kiai ge penting teh nonton main bola. Ustad mah komo ja kiai na ge nonton main bola, pedagang mah geus ti heula, pamarentah mah malah manya nama duitan teh naon gara-garana naon tuh Allah lagu nyaraho biasa Masya Allah ini kumaha lalakona coba yuk